budak kasisi tempatna para wisata juga para remaja Sisir kalir kota Karawang aye hari ninggal pangandaran jaratang bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan baru ngedekeun budak kasisi di Tanjung Baru nganturkeun rasa kasih di Tanjung Baru nyamperkeun rasa di Tanjung Baru ngabrokeun rasa kasono. Hei, pakai saha Bapak disebutan atuh ini. Bapak Haji Asep Sok dipersilakan Pak Haji Asep saberannya buat biduan Pak Haji Asep Bapak Haji Asep yang punya soldier Bapak Apep Pak Budi angin laut di Tanjung Baru mawa ombak ngaturkeun budak kasisi tempatna para wisata junjungan para remaja di pesisir kaler kota Karawang tempat ini dari ninjal pemandangan duh daratan bari marawa impian papasangan jeung silih cepeng panangan kok mangga Bapak Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru ngempokkeun rasa kasono hey. di Tanjung Baru ngempokkeun rasa kasono di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih Masih kali anu gaduh lagu deui Bapak. Sor deui Bapak Haji saha. Sor masih kali Ibu Hajat Bapak Hajat deui. Pokok mobil butut kaluaran baheula sajaman jeung dadil sundut ahita ayeuna mobil butut geus jarang namangan ge di kota geus dilarang kondekna turun dicai disolok Ayo tanya Bapak Haji. mobilna nginum siga kebo di mandian Mobil butut
gak kebo di mandian. Bapak Haji Ade, Bapak Haji Ade deh. Bapak Haji Ade, kadus satu. Kadus siji cenah. Bapak kadus satu. Bapak kadus satu. Arek naik deui. Arek naik. Ayo, naik. Aduh, terus Pak Naik kadus. cenah. Atur nuhun. Terus mobil butut lah weh. Kayak nggak ada di alusan. Mobil butut deui. Eta suara mobil sudut harita. Ayo nama mobil butut geus jarang. Nambang ade di kota tos dilarang. Tahun duh aja lain. Ejeng babaturan, loba nu ngaratu.